Mungkantun prungna hiburan nanging satacan prung manggung prak makalangan hayu urang sami-sami menekung ka Maha Agung ngalangkungan wujud lagu bari mamrih widi ka Gusti kumang rupi hariring neneda ka Maha Kawasa kumang rupa haleuan dina lagu ruat ing panggung kidung naik kembang gadung tangtosna diserengan ku tilu pasinden dina wengi ieu nuka hiji anu di tengah kakasihna Mamah Ucu Hayati lajeng nuka dua nu palih kenca Ibu Lilis Jinawi nuka tilu anu gelis rancunit si merah delima kakasihna Neng Yanti Puja tekantun diserengan ku wirasuara atanapi juru alok si juara sa-Jawa Barat kakasihna A Widi Rosida Sunaria tekantun dua kendang dina wengi ieu nuka hiji nu palih kenca Cep Iki Poleng lajeng nuka dua A Dahyar atanapi A Uyai tekantung tantosna dina wengi ieu dipiri ku gamelan Sabta Pangrungu wilujeng ngadangukeun dina lagu kidung naik kembang gadung prung. Nu dipirido ku Gusti
sadayana aode laras aya mugi ka para karun anu tong sami ngawari ampun teuing Bapak Bupati Bapak Haji Aceh Purnama aya kebudayaan tuturunan sabareng anu pandu aya Bapak Dokter Anes Daniawan aya aode dulur urang nak zaman ka zaman putra putri bukih jaring aduh Pak Ulis Bu Ulis Sukasari putra putri ampun teuing Mangtis Vespa aya aya kandana aduh oge jaring turun Jatirahayu Rakayung mancing awal lagri nyangakeun kula Bismillah ngawitna manggung nyebat asmani pangeran Bapak Bupati Kuningan ing pangeran aya solali Bapak Fatya Gumelar ngedawidi ampun Bapak Udri Maha Suci Bapak Kades Cisaat Sewesiwi Siliwangi Siliwangi aya Bapak Udri Neda Rahmat Pak Ustaz Ayub aya Sapatna aya Di Gusti Mah Di Gusti Maha Suci Bapak mantan kuwu sumur miru aya Neda Jembar Pak Ulis Bu Ulis Sukasari sumping Kubu Sukasari Di Gusti Mah Pak Haji Merah Tari Kolot Di Gusti Maha Suci Sareng pada karuhunyakeun aya Bapak nyangakeun Kapolsek Bos Arifin Lewi Kuda nyepang bakti aya Bapak AKP Sunarko Haripang bakti mah Hawowo Cigedang aya diseuweuk siwi aya Bapak Kapten Infanteri Ibnu Sohib Gusti
apana eka anu bageus ya. mugi ka sarika tampi abaranas wangi Bapak Doktor Haji Ayu berarti Rengse dina lagu kidung naik kembang gaduh. Mudah-mudahan kanca kunggalangkungan wujud lagu dina wengi ieu. Urang sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Salamet anu ngahibur, salamet nu dihibur, salamet anu nongton, salamet nu ditonton, sakali salamet tetep salamet. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para mitra sedaya nitih wanci nu dipamrih mustari ninggang mangsa nu dipalar sampurna junuk waktu nu dipulur rahayu pagelaran wayang golek sawengi jebut ieu baris digarap ku pangrasana kidalang Dadan Sunandar Sunaria putra Giri Harjatilu di Jelekong Bandung anu dina wengi ieu kidalang baris medar carita atana pilalakon anu judulna nyaeta Sang Hyang Riksa Maya. Sakali deui lalakonna Sang Hyang Riksa Maya. Anu tangtosna leunyeran caritana paratos duluyukeun sareng kahirupan wan Cikiwari. Mangga atuh kanca urang sami-sami Bandungan lenyepan sarta tangetan kaparigelan tur kematekaran kidalang gening medar lalakon Sang Hyang Riksa Maya. Mudah-mudahan aya guna tur manfaat pikeun nyobadanan kahirupan tur kahuripan urang sadayana di alam karamean tutuk dugi ka alam kalanggengan. Pamungkas di rombongan wilujeng nongton dugi ka tutugna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dupi teh saha anu bade ngahibur ka urang desa Cisaat Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan teh Mang Aye Pan putra Gili Harjati luar ya. laingan teh tangwana dugi ka harurung harera dah hey
musir jangan silokan Kasadayana Dudin Payun lumayan Paku Sukasari Panglipur mana ngawayang sejang awitan tawis pang bubuk kajejer ngawitan ngibingkeun wayang nyanggakeun kasadayan gawitan bubuk ke lagu-lagu klasik anu asli lagu klasik anu asli Sekar katut nayaga Geresekar katut nayaga jadi ciri Pak Ustadz Ayub anu pasti Geresekar katut nayaga jadi ciri anu pasti hariring nu matak nyaring haluan nu matak udang
kawayang di kampung Bapak Doktor Haji Ayu Ujang boga wiwitan nyipta seni pawayangan dunungan nyipta seni pawayangan mi banda hiji kabudayaan kesenian jasana sanes lumayan pokok dianggap hiburan anak kecil duduluran malah Pak Ulis Sukasari silokan ingat kehidupan rumingkang di pawenangan sadaya kersa pangeran Pangeran Pakuwu Sumur Wiru wayang musik kudang jalma hirup ku kersana kang lah paku ibuku Sukasari simul dina seni wayang lira jalma nyangakeun Kakak Sakuntala aya hiji bangsa hiji basa sareng seni budayana sangkang seni ngabudaya mangga sami mumulena Allah kang lala adun boga ciri anu pasti watak ngancikna diri manana adun un amo cigedang aya wayang simul keur manusia masing-masing tesawa nyangakeun kanggo ka Bapak Bagja kumaha wayang Bapak sama simul Bapak Ustad Ayub anu bager keur manusia wayang simul keur manusia masing-masing aga sarua aturan mangtis Vespa dalam beda beda Bos Arifin Lewi Kuda hadir Paulis Muli Sukasari watek beda
inge pundi kabubuk kapangung kerep madhep ka dia Purwasinenggi Purwaman mantra ya winulan iya seserating gantinang pamutusin cinarita tedak saking pundi-pun dados tandaning carita ia kukung gebang siwa lan tunggal ngarah naon aya ngarah darang hami denayu kadenayu ayu dua anak tukup auden pada tetes tumaretes kang tinaretesanana astagang wiratan lan patra timuntang kabanyar sari eta kacamatan Panumbangan berjuang mah urang hiji Mentra winulan sastra tinwara alun panjangi ngawusi nenggi kanda Purwa lantara dupi pasane Purwa hartosipun wiwitan dupi tara itu keraton iya boten wonten malih kejabi di mana kula di salebeting pagaran Jawi Karaton Nagara Giripataka iya Nagara Giripataka kang kacilukam bangiwu kalau kakak jana pria kajam paring angin-angin kakocap mancak negara iya watakuantos anu jadi sang nalendra dudu telu dudu loro angin sawiji-wijine saha teh bibisik Prabu Kalamaruta iya sampun dipun paraking kang patih Kalasakti tekantun salah sawios tokoh masyarakat kakasih kalapetit anu tungkul kamalik lutat yang menerima sabda adre ningali pamor nalendra narepati nagi raja nagara Giripataka
ing pasewakan busana maneka warna maneka warna sitinun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna serba kapus pitengmudian nangyang pandrahing sarwa rukma renggeng manik nawaratna ngotek takwa yang sakotak ngabukbak siloka awak nalung tikwa yang seperti silip sindir ngaji diri wayang purwa nusantara tutur tinular budaya pacaun sakabeh jalma nu sumebar di alam dunia ia di alam ditinggal yasa aulia waris aji para wali caang naku maha sukma wening tim maha suci lalakon awit carita palsap akhir manusia di pedar juru berata kidalangkan dabuan wontening pagelaran Jawi Karaton Nagara Giripataka sang Nana Prabu Kakasih Prabu Kalamaruta sampun satingnya binaturata lenggaging gedampar dentak pinalepeting sesecak linenggana waratna lemek babut perang medani ginana nyebar kastori lansi lebaran sari-sari sampun dipun parak ingkang patih Kakasih patih kala sekti tegantun tokoh masyarakat Kakasih kala petit anu duanana sami tungkul hamalik lutat cemana rimang sabda ajrih ningali pamor sang dalendra watak wantos narapati nagi raja nagara Giripataka Prabu Kalamaruta duduk raja samanea pengawakan jangkung badak si mardada mewos jemros tutaya hinggana pas mondir bang barongan mata nyorot lir surya upamangan dikasentak songor nutaya hinggana itu pengaribawane punarapati nagi raja nagara Giripataka lami-lamingan jika kodaling disan mekaten pengandika depun kadang ingsun pati oke senopati oke etuk saha anu ditukang cenah tokoh masyarakat coba menta diukna kaharep kula sangat sono nutaya papadana pati
kaharep diukna Kipati apayun pula Atunyuk sumangat si Mapi pun patih nampi kana pembagi salira. Galayan ngahaturkeun semah pangabaktos ka salira Mahaprabu mugia katampi galayan kabingan ditarima pati atur nuhun ngeran atuh kalihna tieta tina naon rupiah kalapatan muga ageng sewu cukup lumur jemar hapunten anu kateda wening galih nu kapamri sami-sami hampura kaula ge pati atur nuhun ngeran atuh salajengna ieu teh aya pikeresaeun naon Urwa salira kersa nimalan bujeng hingga kapunut barganing tanaga emutan lah dugi kapati ge mangate teuing Gusti Prabu tunggu mangga Gusti Prabu ari eta tokoh masyarakat di tukang saha cobi saha teh kaharep tokoh masyarakat anu ngawakilan masyarakat bade ngadugikeun aspirasi nasaurna teh Gusti masira makna teh ngadugikeun rasa kaprihatinanana kaharep tokoh masyarakat saha anjeun hatur sewa nuhun laksa ketika bingahan jisi mabdi gasik ditampi engal ditanya leres nanging satahacana nyangakeun semah pangabaktos kahunyuk panjenengan Gusti Prabu mugia katampi kalayan kabingahan ya diterima alus sorana semohon Gusti daparantos kieu jisi mabdi mah nah aing mah teu ngahina alus muji aing mah semohon Gusti hapunten jisi mabdi rada ngadeg-deg ya teh nya gemper pula gempor jisi mabdi teh malum lebet ka karaton nyorocot tur teh jisi mabdi teh Gusti da biasana jisi mabdi mah tara lebet kanu harurung harerang kieu biasana mah jisi mabdi teh suku teh antel we kana taneuh paling saya oge kana palupuh ayeuna abdi kadang ngadapal ya karpet anu sakieu ararempukna karpet beureum anu sakieu empukna meni asa ngadeg-deg jisi mabdi teh tetegeun Gusti ya teu naon punten jisi mabdi bilih ngotoran suku abdi teu naon bae dadi ona da ieu teh karaton anjeun batak anjeun dibawa ka dieu teh rakyat kaula semohon Gusti atuh salajengna hapunten bilih ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara anu teu sapuk sareng mamanahan salira moga salira kersa ngamaklum Gusti ya saling maklum saha ngaran jisi mabdi kalapetit semohon aya nama kapungkur mabdi teh Aliando ngandingange Aliando teh tipes wae teu cocok abdi teh Gusti nya itu kena usaha goreng nya digentos abdi teh ku Sarman aduh Sarman kumaha Sarman tah ku Sarman teh ngadon mencret teh teu cocok keneh wae geuning teu cocok Gusti nya aing ngange kalapetit mah alhamdulillah ayeuna alus bangkrut bade diganti ku Ayub teu bisa dakwah nya da Ayub mengaran Ayub mah bisa dakwah nya itu Gusti
syukur bagja kamayangan kalapetit Sumohon Gusti punten abdi ya. teu naon dari angkir ku kaula kumaha kaayaan nagara ayeuna Mangga atuh Gusti Senopati Gusti Pati da abdi mah bade nyilurane abdi mah bade nyambungan. Di pakampungan mah aya panginten anu bade diobrolkeun ku abdi ai teh aya mah ngabetem we abdi mah. Nya da paur kitu da jisim abdi mah di karaton detara tara ke komo di dieu Gusti ampun. Sakieu harurung harerangna. Lampu oge menicing harurung harerang kieu lampu teh. Nya biasana di rorompok mah 5 watt oge bade pegat. Nya 5 watt teh hiji saimah teh Gusti. Sagantungan teh kudu mahi kabeh nu ka WC. Ayeuna bado sakti harurung harerangna isin abdi teh. teu naon Sumohon bilih ieu mah bilih. henteu teu naon Sumohon. kumaha Senopati patih kaya negara ayeuna Gusti kumaha kula paralun anu kasuhun hampura anu ditedaun ninggalih nu kapamrih panginten laporan jisim abdi ayeuna pasti moal nyugemakeun kana manah salira margi ieu laporan teh tangtos tebih tina marganing utami anggang tina marganing utama jauh tina rasa alus tebih anu dicita-citakeun dina ati sanubari salira pasti bakal nguciwakeun salira nanging ai parantosan di perolohan kieu mah atanapi di dadasaran kieu mah papaitan ayeuna mah panginten jisim abdi teh nyaeta ngalaporkeun ngeunaan kajadian di negara Giripataka ayeuna kumaha uninga ku anjeun kumaha teh kula negara Giripataka kiwari nuju dilanda krisis multidimensi nuju karanapan bancang pakewuh tesirikna bencana ampir ungapoe di negara urang laras kula tingawitan bencana alam gempa bumi longsor mah banjir bandang mah puguh ning kahuruan mah jadi wabah jeung musibah anu tumiba ka negara urang di mana datang halodo jadi musibah di mana datang hujan jadi banjir teu sakedik korban anu rapluk dina mangsa kajadian bencana alam teu acan dilanda gempa teu budak teu kolot jadi korban gempa di mana-mana kejadian teu acan rengsek di belah kaler datang di belah wetan di belah wetan teu acan beres kurunyung di belah kidul di belah kidul teu acan rengsek datang di belah kulon negara urang katurug katutu tereureuk dilanda musibah jeung wabah teu acan katambahan deui ku panyakit di negara urang aneh panyakit di negara urang nerkap penyakit di negara urang penyakit teh kadang-kadang gering isuk sore pae sore gering isukna pae kitu jeung kitu Gusti di negara urang kejadian rupa-rupa masyarakat parantos ngamarudah masyarakat parantos bingung teu mangih tungtung susah taya sudana teu aya jalan kaluarna kedah kumaha ngungkulan ieu kejadian sangkan
negara urang waluya sangkan negara urang balik deui gulih ka jati pulang ke asa negara anu subur makmur gemah ripah loh jenawi teh geningan jauh tanah ka langit kitu Gusti da acan kabakaran leuweung kahuruan sasatoan kulantaran leuweung kahuruan sasatoan kakarota satu galak kadang-kadang asup ka kampung-kampung turun gunung sabab naon gunungna geus diraruksak ku manusia paingan ceuk katerangan yen ruksakna alam dunya nyaeta ku leungeun-leungeunna jelema anu teu bertanggung jawab da baheula mah leungeun teh dijaga ku pamali teh masih keneh lestari leuweung dijaga ku pamali leuweung bisa lestari tapi ayeuna aneh leuweung geus dijaga ku jelema ngadon ruksak ngadon beuki beak baheula mah dijaga ku pamali cukup teu meunang asup ka leuweung eta sanget leuweung nepi ka lestari nepi ka kumaha oge cai teu kurang baheula mah ayeuna mah naha saprak dijaga ku jelema leuweung jadi bararea nepi ka leungit ratusan kubik jelema nu kumaha aduh ka da tukang urang kampung mah atuh maling kai paling oge suluhna satanggungangeun paling oge keur kandang doma wungkul tapi ieu mah kulantaran beuteungna teu seubeuh-seubeuh ratusan kubik dibaban ku jelema Ditrekan mawana ditrekan sakali maling ratusan kubik mangul nage ku truk kadang-kadang anu teu ejreg pisan mah di jero amulan biasana mayit atawa negering ieu mah di jero amulan kai kitu negara urang dilanda krisis multidimensi penyakit rupa-rupa di negara urang alalanyar penyakit teh araraneh penyakit teh maka jeung aya penyakit diabetes penyakit jantung koroner sakedap deui kopra dah kopra dia geuning jantung koroner dedengan teh sia punten abdi mah orang kampung maka jeung aya penyakit AIDS HIV teu wawuh ngaranna ge baheula mah da baheula mah paling oge penyakit teh budug nya ulah senang baheula ara renteng raromeheun lencangeun baheula mah geuning suku teh bisul beunyeur baheula mah penyakit teh ara renteng nya ayeuna mah penyakit teh tina sasatoan tina sasatoan bareurat ngaranna oge penyakitna ge make tina sasatoan mode tina reungit make jeung aya penyakit DBD teh demam berdarah Gusti nu agung eta teh tina reungit make jeung aya penyakit tina reungit aya oge nyaeta penyakit cikungunya tina reungit keneh cikungunya teh tina reungit malaria tina reungit aya mararindu Gusti eueuh make jeung aya penyakit kaki gajah flu burung
flu babi dina sasatuan teh baheula mah tina sasatuan paling oge panyakit kutongo oh sumohon Gusti bener kutongo jelema teh anu sarere berarti pernah sing ngalaman apa maneh tongo nya apa Gusti tongo da abdi mah orang kampung atuh da tongo mah penyakitna teh ngajedongna teh di dinya we cicingna teh dina naon dina dapuran salak salak pono nyaho-nyaho bareng we nya di jaro teh genah atuh nih nyaho-nyaho bareng we nya awewe mah moal apalun tongo nya datara tongo mah ka awewe jarang gitu tah nya aya ari tongo mah lolobana ka lalaki di dinya we cicingna teh dina sela-sela awewe mah moal apalun anu apalun oge panginten anu pernah nyabut tongo nya anu salakina kakenaan ku tongo meureun nya kabayangnya di damaran gitu tah nya gitu Gusti nya datang mah geuningan centil hewanna teh jeung pink deui warnana teh nya kapungkur mah tuh Gusti paling oge gonongan baheula mah penyakit teh gampang gonongan mah ubarna ge ku bulao enteng bulao ya kadiekeun balurkeun kana beuheung gonongan teh naon gonongan teh bareng geuningan kakacangan dia dina beuheung nya bareng geuningan dibalur ku bulao cageun cageun teh biru we nu aya mah jika ditampili atanapi ku ieu ku sangohaneut teh kapal-kapal gareleng-gareleng kana bohong teh gonongan mah baheula mah bener tah geus teh sesanguna teh bigeun ka anjing nya maksudna mah dipindahkeun cageun gonongan teh anjing nu seubeuk anjing teh baheula mah nararago ga jelema gonongan teh lalintung anjing ka Johaneut nya ciri anu sareureung mah berarti karolot jelema da budak ayeuna mah moal apaleun gonongan nya budak ayeuna mah gonongan moal apaleun ayeuna mah penyakit kitu we bareurat ya Gusti nya mudah DBD apaan urang teh kudu ieu geuna teh kudu berseka DBD teh pan tina reungit aya reungit apanan ngajedongna teh dina cai nya reungit eta mah dina nu bersih cai nu eta mah reungit naon teh ngaranna teh ades adepti teh ngaranna teh nya wis apa ya iya dong DBD mah apaan aya di program pemerintah apaan DBD mah apaan aya 3M naon 3M teh 3M teh nyaeta 5.550 lain goblok teh kada duit wae teh mah pabulangan ai 3M teh hiji mengubur tuh kedua menguras katilu menutup tadi kahiji teh mengubur kedua menguras mengubur teh meureun aya keneh aya mimitina menggali manya jadi kubur eta pupungu aya digali henteu lain ieu mah lamun aya nu nanem kubur kitu ulah aya cai nanem sumohon engke teh bintik-bintik teh di dinya ngajar dogna teh ndog-ndogna teh di nu bersih eta teh mengubur Wada urut kaleng-kaleng gitu tak kubur. Nya Gusti bersih teh pan sehatnya. Heeh. Ai menguras. Menguras teh nya eta ngabersihan bak. Nya nu boga bak lamun teu boga keur ngarus naon? Sok lamun boga pama boga ayeuna boga keur manehna susukan, manya susukan dikuras. Oh iya mah nu boga bak. Sia teh atawa mani dina kawah mun kawahna dikuras pelakan ibu jahit
Jadi mengubur menguras yang menutup nutup naon model MR nu kitu teh ditutup mun aya caian teh meta asup reungit warung tutup tong dijajak cawai gitu Gusti ya jadi eta teh tina DBD tina DBD teh nu mantak hidup bersih teh lamun hayang sehat hidup bersih sabab kebersihan teh sebagian dari iman tuh geuning apa pinter ada abdi mah sok ngaji Gusti di Ustad Ayub nya diajar Iqra nya raraban abdi mah apalna teh Ustad Ayub abdi mah nya diajarna teh kitu diajarna humantek bayan mani baden ku ari teh Ustad Ayub apal kanu kitu nya teh abdi mah sok ka Ustad Ayub kitu nya ngadon naon bahar tak itu Gusti masyarakat yang marudah kedah kumaha Gusti masyarakat parantosna marudah nya penyakit ayeuna luar biasa penyakit Gusti ararane itu udah penyakit baheula mah teu aya model aya nu teh penyakit tadi teh diabetes teu aya nya da panginten tina kadahareun eta mah penyakit mah dalu nanti salah sorangan anu didaharna instan anu didaharna cepat saji zaman ayeuna mah mie instan 3 menit dihakan tong boro mie instan sangu ayeuna mah gampang dengan 10 menit bisa asak bisa didaguan lapar baheula mah proses sangu teh lila teu acan panen ge baheula mah 6 bulan kakara tiasa dipanen ayeuna mah 3 bulan dipanen matak wayahna umur jelema ayeuna mah pararonok sabab naon da kahakaneunna ge anu dihakan pararonok instan cepat saji ayeuna meuli ayeuna dahar baheula mah pan sangu teh dikari heula digigihan heula geus digigihan teu can diseupankeun dina seeng jarakna tina cai kana aseupan teh sakitu senti kolot baheula mah geus diperhitungkeun naon maksudna geuningan saprak geus aya penelitian lamun dikitukeun teh dikari disangu diseupan teh eta teh bakal nurunkeun kadar gula dina eta sangu halo luar biasa ya bulan baheula mah teh jeung aya sangu poe ayeuna mah boro-boro sangu teh sangu poe teh ngerakeun dina mejiker teh nih meledos koneng matak pantes penyakit yang penyakit anu tumiba da kahakeunana ge cepat insan cepat saji ayeuna mah tu budak ayeuna moal apaleun ganyoe moal apaleun talus putri noong sagu burayot kahakaneun baheula mah papais ali agem cucur katimus Portugis lain Portugis bugis goblok gede moal apa aya kahakaneun jret naon jret teh kelepon gini nu buleun di jerona gula ning dihakan teh jret cenah ngeunah didahar teh ngeunah nya kelepon disebut teh matak baheula mah nya kitu sararehat da ieu mah atuh da barudak ayeuna mah nyahona teh naon hotdog Dunkin donat fried chicken pizza seblak jeung lada jeung riweuh nya seblak jeung sabaraha hamburger naon hamburger teh hamburger ger pasea udah mahal atuh ari hotdog teh naon Gusti ari hotdog teh ari hot teh panas ari dog anjing kabayang anjing panas di lemok anjing keur moyan dihakan ngeunah kene kasreng atuh ngeunah kene kasreng geuningan 7.000-an teh seubeuh
7.000 teh sangguna opat ngaku 2 tuh Sumohon Gusti kedah kumaha anu demo di negara urang dah Gusti anu demo anu unjuk rasa ka urang cenah mana janji pamimpin teh geuningan Allah cenah tempo kieu mangkeunang pamimpin teh Allah datang cenah ka masyarakat tempo ripuh mah teu cara karahayangna cenah pamimpin teh ka rakyat teh ngadak-ngadak darareukeut cenah oh gitu cek saha cek demo demi Allah salah abdi bari mawa baligo nu demo teh uluh cenah nya ka rakyat teh usuman tempo mangsa kampanye ka karanya ka rakyat teh tempo masa kampanye ka kara deukeut ka rakyat teh tempo cenah masa kampanye ka kara daek ulin ka kampung-kampung janji we murulu ka rakyat cenah cek demo teh janji we cenah aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah hari geus ngajedog jadi pamimpin eling ka rakyat apur Allah dalalobana mah geus ngajedog jadi pamimpin mah ngadon curang cileung dengan palingeun ngadak-ngadak paranyang kokot jara di bangsat aing beunang ku KPK api-api dengarkeun maneh kana tiang listrik hari dihukum mending renah dihukum jadi kamar teh aya TV aya kulkas juga hotel sarua jeung pindah imah eta mah maka jeung bisa keluar heula si koplok teh di mana apa kana aya mah di beja-beja mata keprok ge meureun apaleun da urang dia ge meureun sok lalajot TV nya palalinter urang Kuningan mah da sauyunan kabeh ke urang Kuningan mah nya di kabupaten lain di kabupaten di Jawa Barat anu pangsa uyunan anak demi Allah yang melepeda harapan urang Kuningan nya dajeng nyana atuh nya naon sababna sabab kuring loba ngawayang di Kuningan paingan apal atuh jadi apa ka desa-desa udah ngamayar wayang teh lain murah sok ayeuna kabeh sarereongan urang anu teh ulah imah sauyunan berarti sauyunan kabeh oge uyup urang Kuningan mah nya hajat desa hajat naon teh ngadapeuh wayang golek matang ngadoa mudah-mudahan urang Kuningan sadayana cing sadareha amin cing balaleunghar ageng rezekina amin nya panjang yuswa urang Kuningan sadayana cing hajat tunggal poe capek noron wae mah itu Gusti kumaha ieu kejadian teh ieu nu jadi persoalan anak keur kuala lain akang teh hayang jadi pamimpin culdog-dog tinggal igo hayang akang oge rai jadi raja jadi negara anu berat beunghar cek paribasana bro dijuru bro dipantong ngalayah di tengah imah puncir leuit loba duit tapi nalah di kumaha rai da meureun geus kieu kayaanana teu hayang akang jadi pamimpin dina mangsa masih keneh aya rakyat nu kalaparan teu hayang akang jadi pamimpin dina mangsa masih keneh aya rakyat anu sarena di kolong jambatan daing jadi raja teh tengah hayang-hayang tapi dalah di kumaha rai da geus kieu jadina da kaula ge teu cicingeun rai teu cicingeun sangkan ieu nagara waluya sangkan ieu nagara balik pulih ka jati pulang ka asa jadi negara anu berat beunghar tadi geus disebutkeun ku kula subur makmur gemah ripah loh sinawi aman santosa kerta jeung laharja negara madani mardotilah kahonta kaum buruhan teripu padagang pada sugema patani pada mukti rai
ingon-ingon pada mulangka kanangna tawis di negara aya dina kayan ayam tur tentrem rai beres da akan kita cicingan supaya ieu negara waluya mematak anjeun diangkir dina waktu sayeuna akan aya badami keun ngeunaan ieu kajadian anu tumiba ka negara urang rai geura dengekeun aya solusina pati aya jalan kaluarna nya ngeunaan ieu kajadian pati naon kaula penting tadi kaula mujasmedi kahiyang widi mujabrata kahiyang mahasukma pade laras Gusti laras kaula menang ganam ramo kengeng ganam ramo bener dope ganam ramo teh naon ilham ai ilham teh urang mana lain urang lain ngaran ilham teh harti deh ilapat sia teh meuni eueuh katau pisan ilapat ilapatnya lamun ka nabi mah wahyu teh ai ka urang mah jalma biasa ilham ilapat beda deui ka nabi jeung urang kudu dibedakeun ulah disaruakeun jauh derajatna ge jadi aya ilham bener aya ilapat naon Gusti nya eta kaula menang ganam ramut tinu benang dipercaya nya eta aya sorat tanpa katinggalan bati aya sorat tanpa katinggalan bener bina mangsa kaula keur menekung kahiyang maha agung mujabrata kahiyang maha sukma naon bisa ieu nagara waluya bisa ieu nagara Giripataka nagara subur makmur gemah ripah lojnawi tapi kaula salaku raja kudu mibanda hiji mustika bener mustika naon Gusti ai mustika teh jimat oh ngange jimat bener mustika naon hiji jimat disebutkeun ku eta gaib nya eta ngaranna layang jamus kalimusada layang jamus kalimusada asa kakaranga denge ai asa kakarenge uping aya mustika kembang layang jamus kalimusada biasana mustika teh merah delima kitu tah nya virus naon virus ain di mana ya ganggu we panayagan jadi di mana eta layang jamus kalimusada teh maneh apa negara Amarta oh nya terang kumaha negara Amarta luar biasa negara Amarta mah Gusti jadi negara anu luar biasa kaum buruhan teripuh padagang pada sugema pesat dina segala widang kegiatan jadi negara picontoeun pikeun negara-negara nuliana naon sababna ieu negara Amarta jadi negara bulat beunghar sabab Raja Amarta ngagem layang jamus kalimusada jadi eta layang jamus kalimusada teh dicekelna teh ku Yudhistira telat goblok teh atuh kumaha tah wayahna eta layang jamus kalimusada paling geus maling bener iya beres urusan maling memaling bagian di abdi nya baheula mah ada cita-cita batur mah yang jadi dokter jadi insinyur abdi mah yang jadi copet nya di abdi mangga urusan maling memaling bagian di abdi dipaling ku kolengan
nah ieu layang jamu sekali musada sanajan anjeun jago dina malingna tapi bakal balik deui kana bogana kayu istilah lain nah saha sabenerna lamun maneh hayang nyaho ieu layang jamu sekali musada nu bogana lain si Yudhistira nah saha nu bogana teh nyaeta ngaranna Semar Badranaya nu bogana teh Semar Semar teh anu ieu anu dina tubaritis bener anu hideung bener beungeutna bodas bener aya laguna aki-aki 7 mulut eta nu bogana teh pontong cekcok sebahaya tersangka teh si Semar goblok deh aki-aki teh luar biasanya teh bener jadi tah lamun si Semar geus modar kakara eta layang jamu sekali musada bisa kapemilik jadi wayahna saat can maok layang jamu sekali musada wayahna si Semar podaran heula iya geus waktuna eta si Semar di podaran jadi dua misi hiji paehan si Semar kadua paling layang jamu sekali musada ya siap Gusti siap eta sieun Gusti Prabu Gusti Senopati pan di negara Amarta teh jararago saha di negara Amarta saha nu jago aya katelah bebenteng negara Amarta ngaranna Gatot Kaca eta teh jago pisan Gusti babatok siang nyepelekeun ka aing sanes nyepelekeun ieu mah abdi mah maca dina koran Gusti Gatot Kaca teh nyaeta oranana Brajakang Tumama artina moal aya pakarang anu teurak ka si Gatot Kaca pakarang naon-naon oge tuluy cemohon si Gatot Kaca teh kitu cenah mah si Gatot Kaca teh otot kawat tulang besi balung wajah si Gatot Kaca mah kulitna geseng si Gatot Kaca mah buukna paku 7 si Gatot Kaca mah kukuna ge sendok temok si Gatot Kaca mah korongna batur mah korong teh kaluar teh hejo ayeuna paku payung kiih nage kiih nama si batur mah pan kaluar teh cikiih ai si Gatot Kaca oleh rem itu Gatot Kaca itu material goblok gitu tempo ku sia teter aing ku si Gatot Kaca montong ditanya aing saumur-umur mau jejerih ku pati aing ngelawan si Gatot Kaca iya alus bawa si Semar ka dia layona bari bawa layang jamu sekali musada sae rupina moal dingkekeun di kaula bakal ngajugjug nyata negara Amarta nyata ngajugjug tumaritis nyata bade maehan heula Semar Badranaya mah bisa mah jangan anakna lah si cepot geuleuh teh aing teh si goblok tah namanya apa sok lagi dina TV di sia teh mah tenar nya ku dalang mana teh dipake we oh aing mah geuleuh teh sia teh lamun ke di ditu ke panggil teh cepot aduh keun abi hanyao wani lamun eleh abi yang ditanya seumur hidup nah pasti aing lamun eleh paeh goblok geus saya Gusti ayeuna jupina pakamios jing geura ini berat kalau lumah pacuk kalau lumahku saya mangga rupina bade ngapantun pasukannya pilih aya naon-naon di jalan bawa pasukan secukupna saya mangga biayana di mana urang nyungkeun ka BJB Gusti
nya mangka BJB mapan wae teh mah bager atuh Bang Jawa Barat mah duh nya luar biasa jadi sponsor wae sponsor abdi wae nya baheula lagi abdi ka Perancis sponsorna teh Bang BJB Gusti kapungkurnya nya tong wawarehan lamun keprok kabeh nya makanya ada ke Perancis deui 2020 mudah-mudahan jadi sponsor deui mudah-mudahan dibere deui. Iya, saya atuh Gusti Prabu bangga. Jika ini pragelo mabacuk buku hamid kula. Bra. Lugani raya lumundur. Lugani raya ya lumundur wiwit pinilayang rana. Saking pangkonan Nalendra si Mamri pada permios Gusti pada wawartos heula kapun bojo nya mangkana Purbojo teh ayeuna nuju ka Kanungan. Sabaraha bulan? Nuju ayeuna teh parantos bade sasihna Gusti. 8 bulan. 4 tahun. Nganung naon lila-lila teuing? Nganung maksud jeung tujuan Gusti. Mangga permios. Jik. Walah. Hai Semar Badranaya bangke na ditungguan ku Aisyah logan nilaya lumunur wiwit nilayang rana undur saking pangkonan Nalendra Iya teh tugas teh juga enteng tapi berat. Kumaha abotna kulan? Entengna piramayahan si Semar. Dupi abotna? Ari beratna. Kedah si Semar teh meureun boga dunungan. Urang nagara Amarta. Pasti meureun moal cicingeun lamun kapangih teh mah. Tapi mudah-mudahan teu kapangih aing nyata maehan si Semar Badranaya. Wah, mudah-mudahan. Hampura Mar. Sabab ieu demi kepentingan negara jeung bangsa kaula. Wah, sae. Lain tega maehan maneh da kaula teh musuh lain. Wawuh ge henteu. Ngan demi negara jeung bangsa kaula bakal tega maehan saha wae. Nu penting negara aing maju, nu penting negara kaula nyata pulih ka jati pulang ke asal waluya jadi negara anu luar biasa. Hei sedanten wala dia bala tamtama hangkot buta hangkot buta. Hege kula kumpul kumpul.